Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai masuk ke pembelajaran semester 2 atau semester genap. Nah, untuk bahasa Sunda sekarang adanya di tema 5. Bab 5 maksudnya, temanya wirausaha. Coba silahkan dicek bukunya halaman 60. Nah, ini ada teks wawancara halaman 61. Usaha kantong. Ini ada percakapan. Wilujeng siang, Pak. Wilujeng siang, sahanya eta teh? Bapak nepangkeun abdi sadaya TSD Sukamenak. Oh, aya naon barudak? Muhun Pak, abdi kenging tugas wawancara ti sakola. Mangga atuh cep neng kalalebet. Muhun Pak. Nepangkeun heula abdi lina ieu Yudi, ieu April, nu ieu mah Riki. Punten dupi jenengan Bapak teh saha? Ari wasta mah Robiansyah, ngenehna Robi weh, panggil we Pak Robi. Ti iraha Bapak jantan pangusaha kantong. Lami pisan neng. Ti keur sakola SMP keneh, Bapak mah tos dagang kantong, da ieu mah usaha warisan ti sepuh Bapak. Sadaya kulawarga di dieu mah usahana teh kana kantong. Malah mah hampir sadaya toko di Kota Bandung meser kantongna teh ti Bapak. Oh, panginten ieu teh disebatna home industry teh nya, Pak. Leres neng, margi tikawit milari kulit dugi ka janten kantong sok dipidamel ku sawargi-wargi. Dupi ngadamel Bapa di dieu sadaya aya sabaraha jalmi? Sakedik neng, mung 30 urang. Sanes sakedik Pak, ari 30 urang mah kalebet seueur. Sok diical ka mana wae produksi kantong teh Pak? Salian ti daerah Bandung diical oge ka daerah sanesna sapertos Jakarta, Bekasi, Bogor sareng sajabina. Kantos diekspor henteu kantong ieu teh Pak. Sering pisan cep aya pesanan ti Singapura, Malaysia sareng Thailand. Upami kantong sakola sok ngadamelan kitu Pak. Nya gumantung kana pesanan eta mah neng. Kumaha nuju ramena pasar we? Naha April bet naros kitu. Hoyong we atuh meuni teu kenging pan upami sok ngadamel mah engke April meser ti dieu. Pasti panguasna mirahnya Pak. Mangga neng, cep bilih periode kantong mah engke ku Bapak pangawasna dimirahkeun. Hatur nuhun Pak, engke upami abdi periode kantong mah bade meser ti dieu. Dicekapkeun sakitu wae wawancarana Pak. Sakali deui abdi sadaya ngahaturkeun nuhun. Permios Pak, wilujeng siang. Wilujeng siang barudak. Nah, ini adalah wawancara usaha kantong, bukan kantong kresek ya. Kantong teh tas gitu, tas-tas. Nah, ini ada tugasnya dikerjain ya, nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjain tugasnya. Terus sekarang pembahasannya tentang wawancara. Teks anu dibaca ku tadi ku ibu teh namina teks wawancara. Naon ari wawancara teh? Wawancara nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atau narasumber. Nu tujuanna keur ngumpulkeun informasi. Wawancara bisa dilaksanakeun langsung ku cara pateuteub oge ku ngaliwat telepon. Aya 3 rupi wawancara. Kahiji wawancara wartawan, nyaeta kagiatan wawancara anu dilaksanakeun ku wartawan. Tujuanna ngumpulkeun informasi bahan warta atau berita. Kadua wawancara panalungtikan, nyaeta wawancara nu dilaksanakeun ku panalungtik atau ku peneliti. Panalungtikan teh peneliti ya. Tujuanna ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun. Katilu wawancara lamaran gawe, nyaeta wawancara pausahaan jeung calon karyawan anyar perusahaan. Hidup oge bisa diajar wawancara. Hidup nu ngawawancara ka jalma sejen nu rek diwawancara. Dina prakna wawancara, urang bisa nyatetkeun informasi penting, direkam atau difoto. Lamun urang rek ngayakeun kegiatan wawancara, aya sawatara hal nu perlu diestopkeun.
Nu kahiji muguhkeun informasi anu rek dikumpulkeun. Yang pertama, kita menentukan apa yang akan kita wawancara ya. Wawancaranya tentang apa? Yang kedua, saha nu rek diwawancara, narasumbernya siapa? Yang ketiga, waktunya ya, waktu dan tempat. Yang keempat, nyusun pedoman wawancara nyaeta daftar pananya. Menyusun apa aja yang akan kita tanyakan. Nah, ini ada rumus pananya, ada 5W dan plus 1H. What, who, when, where, why, jeung, how. Naon, saha, iraha, di mana, kunaon, dan kumaha. Itu hal, itu pertanyaan yang harus ditanyakan ketika kita mengadakan wawancara. Nah, ini contohnya. Punten dupi jenengan Bapak teh saha? Tah saha teh berarti nanyakeun nama orangna. Oke, nah jangan lupa dikerjain ininya, tidak perlu dikumpulkan, ditulis kalau nggak cukup di kertas selembar terus di strapless. Nanti Ibu cek via video call. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.